diciptakan Siti Hawa begitu hudang Nabi Allah Adam tina sarena. Hudang Nabi Allah Adam sudah kira juga. Kaget Nabi Adam. Hah? Itu siapa? Kok beda loh? Aku suka dan aku love gitu loh. Gitu kan? Aku cinta begitu loh. I love you, I love you, I love you. You love me? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang loba ka budak leutik nu jauh salamna nu ramena budak leutik gitu. Ai kolotan ka mana gitu. Bapak-bapakna aya. Bapana aya. Paya. Paya. Ibu-ibuna aya. Ibuna aya. Buaya. Buaya. Di gedogan aya buaya. Hah? Isi aya bae, jika nama aya buaya darat boleh. Aya buaya darat aya. Doakeun mudah-mudahan udah jadi buaya bae. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Lamun berbicara urusan salam gede jasa eta anu mengajawabna. Sebab ningali dina hadis Rasul idza salamal muslimu alal muslimi faradda alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah. Tatkala uluk salam jalma muslim ka jalma muslim. Model kuring uluk salam ke RT Minong nu kaset. Jeung pamajikanna mah teu mah goreng. Haru ajeun kuring. Tatkala uluk salam jalma muslim ka jalma muslim. Terus eta jalma muslim anu dibere salam teh ngajawaban salam. Faradda alaihi malaikatu salat alaihil malaikatu sab'ina marrah. Maka 70 wangsulan malaikat mundar mandir ka Allah nyuhunkeun panghampurakeun dosa nu ngajawaban salam. Alhamdulillah. Jadi nganu ngajawaban salam mah dosana bakal diham. Untung teu anu ngajawaban salam. Nah, makana kudu daek ngajawaban salam. Di masalah di mana bae assalamualaikum repeh bae. Urang gedogan ka kitu tah. Sapaina ngomong sinarieun ka kauluk salam kira teh nage tilok dusun baheula kuari mah aing muslim jasa. Namanya masyaallah. Sehingga jeung hadis Rasul assalamu min asma'illahi ta'ala fa'abshuhu bainakum. Salam eta mangrupikeun nama-nama anu tercantum termaktub tertulis dina Al-Qur'an ayat 88. Nyata nu disebut Asmaul Husna. Urang gedogan bari paling terdak Asmaul Husna eta aya 89. Geus hafal urang gedogan hafal. Eta kesidu tah. Oknum yang tidak bertanggung jawab. Urang gedogan rajin ngaraji eta hafal komo di RT Minong gelap jasa beureuh. Dibebek teh penting ayeuna apa RT Minong. Delak balik hop pancomorai gitu. Kalau balik ke heula teh macam-macam. Jadi Bapak Ibu sadayana, maka kejekan jeung Rasul fa'abshuhu bainakum kudu mempopulerkeun tuh bahasa naon coba eta. Kuring ngeceuna. Eta mah kudu bahasa sakola eta mah bahasa ustadah mamai begitu mah. Kuring mah eta menang mulung bae teh lamun bener gitu nya. Fa'abshuhu bainakum anjeun sadaya kudu mempopulerkeun uluk salam, kudu ngaramekeun uluk salam. Jika kalau dititah urang fa'abshuhu bainakum, ayo ngaramekeun uluk salam. Maka tatkala ada orang muslim bertemu dengan orang muslim, lalu itu salatna uluk salam, salaman, memeh berpisah qabla ayyatafarraqa eta dihampura dosana dua-duana. Iya mau bawa kan pendakin bawa tuh, di mana sih ya? Di mana? Uluk salam. Lah kali rumah dan di sawah lestei. Kali cenah beli reka sawah. Komo eta dongkap di mana be supaya kurang salam. Sebab
dina lapan assalam eta mengandung doa naon doa salam cung saha jalmina anu teu hoyong salamet sadayana oge hoyong ih geuleut kecuali anjing ulah bener ieu tapi hayang salamet ulah-ulah ning anu muriang ulah-ulah nu cager nu muriang ge hayang ulah-ulah ning nu ngora anu geus kolot ge geus bau taneuh teleh podar tilu poe deui hayang salamet ditanya nama itu bapak sadayana nu ulah-ulah nu cager nu teu cager oge hoyong salamet geus urang ramekeun uluk salam reka kebon reka pasar reka lonti bumi assalamualaikum dokap di mana bae assalamualaikum osok urang di osok mah nu tilok mah bener tilok kabeh ieu salam-salami karunya lah kanu tacan ngajawaban salam mudah-mudahan nu ngajawab salam sing panjang umurna sing diseurkeun rezekina mudah-mudahan sing geura kabayar hutangna pan bedas amat gara-gara hutang cenah ge banyak orang onabe nu gede hutang orang-orang bedoga bisa ngapain nya oh hirup ieu burungan aduna mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya parawan ngajauh salam sing dideketkeun jodona. Neng ya, geura kawin neng. Kaciri ya. Amin ge pedas ieu geura kawin. Terus aya di nu ngadeukeutan aya. Aya alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi arorek tenang urang dieu tatkala urang nguping nami Kangjeng Rasul atawa pangkatna maka serentak kita membaca sholat ngaji rajin ongkoh adem-adem ayem pan urang teh hoyong di syafaat nah urang kedugaan aya geus paling tersebab kedatangan ku jalma nu pinter ari syafaat naon hartosna nah jadi urang gedogan bodoh deh bang datangna ka karake anyar lain bodoh syafaat eta pembelaan ti Kangjeng Rasul pan urang mah kudu mujeun dosa tatkala di yaumil kiamat engke diturungan urang ku Kangjeng Rasul sebab dina hiji waktu model ayeuna pernah urang maca sholawat sedangkan ke Kangjeng Rasul al-bakhilu mang dzukira ismi indahu falam yusolli alayya dengan kenapa minum ya jalma nu pangkoret-koretna lain jalma nu tara mere lain jalma nu merege hese lain jalmi anu koret-koretna jalmi anu teu daek maca sholawat nalika disebut nami Kangjeng Rasul eta nu koretna urang gedogan aya nu koret teh bapak-bapak apa ibu-ibu jeung ibu-ibu bapak-bapak nu pangkoretna mah jeung bapak-bapak ibu koreng kabehan koret-koret diancam ku Kangjeng Rasul jalmi nu koret mah al-bakhilu baidu minallah tak tebi di Allah hartosna Allah teuseupeun ka jalma nu dinu hajat koret teu ka asra alhamdulillah tandanya barahan tatkala ada tamu aya cai alhamdulillah ieu putih ka
kabeh ieu. Biasana mah setiap aya cai sok aya dina piringan teh ngaran eta. Kumaha tadi jadi. Wah, ngadikannya do. Bila aku ceramah sekali barang dahan kok kayak isin. Ngan kitu bae rada manteskeun seutiknya. Tidak aku cai doang ulungan. Ya sawarna doang ieu cai hayang tah mah aya nu putih teh juga warna mobil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jalma nu koret mah Allah tersebut ka jalma anu koret. Bahidu minan nas nu kadua diancam jalma anu koret mah yeuh di Kanjeng Rasul jauh di manusia. Manusia tersebut ka jalma nu koret. Tingali urang gaduh tatangga urang koret resep teh da. Iroso. Oh emang. Urang gaduh putra urang tos damel teteh. Eta putra urang koret resep teu? Urang boga salaki hiji-hijina. Koret eta salaki, resep teu salaki kana koret. Salaki koret resep teu? Kunaon cing hayang dideukeun bae. Bapak, suami-suami, laki-laki yang punya istri kita koret meldit mereke hese aya daek merecet koneng. Jadi beuteung eta mah jelema. Butut kasiran eta boga salaki koret resep teu? Boga pamajikan koret resep teu, Pak? Boga pamajikan koret resep teu? Lamun henteu geus urang tukar we jeung borondong geus dah. Nyar deui lamun bisa mah aing mampu ngomong doang. Nu aya bae kitu di HP ya. Akur bu akur. Uyeuh ba'idu minan nas tapi di manusia. Urang gaduh minan. Aya nu gaduh minan tu aya. Eta minan tu urang koret resep teu? Aya minan tu koret di aya. Mana minan tu dah? Lah ajar ta minan tu dah. Minan tu anya jangan pelit-pelit kamu. Udah koret-koret minan tu. Bere anakna bere koret keneh bae. Awas, ulah koret-koret resep manusia ba'idu minan nas. Urang boga RT. Mulai. Nyata mah RT turunan itu RT di dia RT. Masya Allah, udah jelema gitu. Baik. Bu, eta urang gaduh RT urang koret resep teu? Henteu, alhamdulillah RT urang mah baik. Luar biasa. Nah, ulah koret kok. Nu kadua, katilu jalma nu koret mah diancam ku Rasulullah ba'idu minal jannah tebi kana surga. Pintu surga tertutup di jalma nu koret. Tuh, hayang ka surga hayang. Amat tinggal surga buka-buka kolot mah bae. Hayang ka surga hayang ka neraka. Hayang ka surga aya kalakuan pinarakaeun bae. Ari geus teh, urang mah teu eureun eta hate goreng bae ka batur bener. Hate goreng bae ka salaki padahal mah hidup sehidup semati. Goreng bae hate urang teh. Ngeunah kene goreng hate apa ngeunah kene hate goreng? Tergantung eta mah. Ya Allah ibu sadayana ulah koret-koretna punya. Nu kadiluna moal lebet surga jalma anu kor. Ayo barahan urang. Nu kaopatna qoribu minan nar. Jalma anu koret mah caket kana neraka. Jeung urang ona mah qoribu minan nar. Jalma anu koret mah bakal ngerabak dina seun neraka. Naudzubillah min. Alim kan kana neraka selain alimnya. Neraka mah panas ulah-ulah ning seun neraka. Seunna rokok jagal sudutkeun kana kajur mitoha. Aya urang ngedogan pas kitu aya. Minatu goblok beula. Bapak Ibu sadayana ayo urang maca sholawat mudah-mudahan urang sadayana dibela ku Kanjeng Rasul yaumil kiamat khususna amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah amma ba'da.
Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang kompak, mengon sebadak dedek tentu jawaban. Pak Bo, tatkala orang mendengar, beres mendengar ayat Quran dibacakan, serentak kita membaca lafaz Allah. Beres orang membaca lafaz Allah, maut, kelak surga bagian anak. Ieu mah dek-dek teu. Aya ini menuhun Tuhan beri jeung nyeumpah ya Allah. Lain Allah deui teh mah ya Allah. Ya Allah, ayeuna barang dahar encakeun heurang atuh euy. Nyebut Allah nah. Kadang-kadang kadenge pikeuna mendak nyebut lafaz Allah, mana kana dahar rangina. Kadenge ya Allah. Alhamdulillah ngomong-ngomongnya. Ya serta kurang membaca lafaz Allah eta termasuk lafaz dzikir. Lafaz dzikir. Allah. Eta dzikir teh eling-elingna ka Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngenahan mana jeung qori'ah tadi? Pabelit apa kuy ngadengan ayo? Ngeunah nu tadi, ngeunah nu ayeuna, ngeunah nu tadi, ngeunah nu ayeuna. Lamun ngomongna ngeunah anu tadi, eta menjalma boga perasaan. Sarua cenah ngeunah nu ayeuna sami keneh teh gaduh perasaan. Anu adil mah dua-duana ge ngeunah. Panyaho meureun eta nu ngaji tadi teh ya, eta baturan kuring sa gubernur, babaturan kuring sa kasur, babaturan kuring sa sumur, babaturan kuring di luhur sur paragi aduh. Geus kitu mah eta mah. Ya Allah, alhamdulillah. Bo, weh, ulah terpercaya ka kuring ge. Ulah terpercaya ka kuring. Ieu kuring kieu ge kuring tingkat nasional. Belum tahu kau ya. Kasihan deh lo. Alhamdulillah tahun 2005 juara kedua kuring. Alhamdulillah. Peserta nangan duaan doang. Daun semangat daripada dibandingkan jeung eta minum kasuli mah geus keneh kuring. Enak jeung Ustaz eta mah Hamid nya kasamit mah luga teuing PRT mah. Menakan baheula inget we kuring eta kasamit baheula di kobong di Lebak kene. Terus aduh eta ngantakeun kana bapak kuring teh bisa jasa sabit mah. Walau imaman teta lekoh jasa penjero jasa amaru mubahati juari walau percis eta ngala kamilankeun ka Kiai Uni urang Cimanggu lekoh jasa insyaallah Tuhan paseh da kalau jero-jero teuing paseh lagi nya masyaallah insyaallah Bu maca Quran mah luar biasa ngeunah kakupingna lamun suarana ngeunah nu teu ngeunah mah dieureut kana sirah saurang teh kumadan ka kumaha suarana aya muadan ngeunahkeun masyaallah jiga rahayu sailana ngadengeunna ge ieu pelebah nu adana masyaallah rarigal teh aya gerang geusang di tengah poe adan bener nyentakan teh Allahu Akbar Allahu Akbar atuh mah hees dahar urang dah sapi sahai nu lepas. Ya Allah, ya Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alaya walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi
haqqa wilayat Allah. Al hadis sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala kirata dikira-kira nyata kitu teh. Baheula tiang listrik dina besi, ayeuna mah tiang listrik dina beton betah deui. Nya kemudian sasi tah. Baheula mah tiang listrik dina besi, ayeuna mah tiang listrik dina beton. Baheula mah budak leutik teh rajin ngarajin, ayeuna mah ulah-ulah ni budak leutik, aki-aki ini bade kinarong. Bener apa bener? Kayak aki-aki gini di dia masih remote kayak masih bikin remote kayak udah kata kira-kira teuing teh ini hayang upin ipin aki-aki hayang main bola atuh pas saya ini aki-aki pas saya tujuh mulut tuh ngomong lagi hayang urang gedog kata ini aki-aki pas saya aya usul udah kamakon dari nyata tuan bating goreng mentereh bae pas saya bae istri anak teka incu akur yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustad, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Khairul Hidayah Riyadul Mutafakirin Kiai Apet beserta istri, juga yang saya hormati para ustadznya, alhamdulillah lanjut dari ismuhum wabil khusus Ustaz Samin, Ustaz Opaknya Opah para kiai sami-sami hadir, wabil khusus kakak simkuring, alhamdulillah Kiai Uding, wabil khusus Kiai Haji Agai nu Cimanggu, alhamdulillah hadir. Kuring begitu lah kalian geus hadir di dieu sebab adi yakin husnudon anjeunna bade naon takdim ka simkuring nangguan dulurna jeung Umi Kokong, alhamdulillah ka simkuring aing bunga boga adik kita ceramah di dia itu tiru mah aing dibae ku kuring moal yo enggak ada mau urusan pribadi dong kum sadayana bapak-bapak ibu-ibu tokoh masyarakat tokoh agama bapak RT bapak RW lamun ayahnya tokoh masyarakat anu teu disebatkeun hiji per hijina hapunten sim abdinya. Mudah-mudahan sadayana sing ditami-tami kamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. RT Minong jauh-jauh ka dieu, pada kurang dieu ieu burungannya. Hayang ngadengekeun omongan kuring lain nama. Lain ka alam we ku kuring kita. Mudah-mudahan aparatur pemerintah sing dipasihan amanah ku Allah Subhanahu wa taala yang sing tiasa ngalaksanakeun kana amanah tersebut. Amin. Para pemuda, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati, budayawan-budayawati, aya eueuh dia. Karyawan-karyawati aya, santriawan-santriawati aya. Alhamdulillah ya gelugan ayeuna mah komplit sagarana ge aya. Jika nama jam lagi aya di dieu. Oh, nya geus teusim ayeuna mah. Kalau cenah aya jam bae kuring menta sabeulah bae. Ngedikeun we kuring ka tukang son supaya hakem balena. Hadirin hadirat rahimakumullah, teristimewa yang saya hormati, yang saya banggakan, sohibil hajat Bapak Asra'nya sekeluargi, alhamdulillah anjeunna menjadikeun wasilah Asra' ieu menjadikeun catatan pikeun kaasa mun kamuahan yaumil kiamah. Amin. Amin. Jadi ka Asra begitu maot dosana kenal Allah ngeun pedah katulungan eta ka Asra asup ka surga gara-gara dina hiji waktu hajat mena ngayakeun pangaosan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hajat nasi barokah. Amin. Ini beneran di hajat ini lagi bagus jasanya. Batul hadap lagi dulu di kerami. Kerami kleur. Alhamdulillah sesuai dengan kahayang Asra. Alhamdulillah cuaca mendukung betul. Di hajatna lancar benar. Mudah-mudahan lamun aya tali-tali masalah utang-utang mudah-mudahan geura selesaikeun. Amin. Kita tetep kagodong-kagodongan masalian terus hujan ge kieu-kieu ke jalan. Terus pokoknya begitu bela pokoknya.
Jangan dari ulang doakan wabil khusus yang saya cintai, yang saya banggakan, yaitu kedua mempelai. Alhamdulillah kandidat geus melaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Keluarga anu penuh dengan barokah, penuh dengan keharmonisan. Nalika ngagaduhan turunan putra putri, mudah-mudahan dijadikan putra putri anu soleh sareng soleha. Ayeuna mah makana disebut lagi kedua mempelai. Kedua duaan, mempelai melai. Teu tinggal melai kenaon geus pokona juga 17 tahun dikit we gambar. Nya, aya deui disebut lagi panganten mah panganten. Papang eta kiki teh. Osok kiki teh. Gandengan sae eta kiki laki apa wewe. Papang eta kiki ten eta dua artis oh eta mah kiki. Dua. Tinggi nama kumaha buat apa? Rahasianya kita tengok Masya Allah. Kita bilang saya. Syukur alhamdulillah yang sami-sami panjangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ayeuna alhamdulillah urang tos ngalengkakeun dua pean urang hadina ieu tempat alhamdulillah. Jadikanlah ini majelis taklim. Betul? Sanes ulah ditu bae, sanes di pesantren bae. Di dieu ge ieu penting ayeuna ieu majelis taklim. Ari majelis taklim eta bahasa Arab, teu bahasa urang majelis eta tempat teu taklim belajar ilmu agama. Makanya jadikanlah malam ini majelis taklim. Niat di masing-masing mukminah urang tujuan rek thalabul ilmi. Maka bagaimana kata hadis Rasulullah, maning taqala liya ta'allama ilma ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam anu ngarentahkeun di masing-masing mukminah tujuan rek ka majelis taklim, rek milarian ilmu, rek ngaos, rek ngaji, maka sebelum berangkat mululuk dosa. Amin. Ya Allah ya Rabb, urang dieu hadir terutama dengan dosa. Amin. Sedangkan surga bagi orang-orang pengisinya adalah orang-orang yang tidak punya dosa. Amin. Jadi kurang dia lamun hayang kada ka surga geura paeh ku ari. Ieu teu buka dosa urang eta ieu. Amin. Masyaallah ka dosa urang dihampura ku Allah. Amin. Begitu urang maot ayeuna surga bagi anak-anak. Amin. Beda deui amun ayeuna urang maot punten eta begitu maot seungit maka awas. Amin. Kacirina seungit di surgaeun mah. Amin. Awas ke penting ieu anu seungit awas. Maot tah seungit. Lah, ieu nu seungit di mana ieu? Dina hiji waktu pesantren eta seorang kiai berbagahan santri, mejeunang meunang sajam 2 jam mahaleuwir kana irung kiai. Kah irung-irungna babaturan abana ka santri-santri seungit aya naon ieu? Ternyata ada santri tertangaluk bekil ngaca. Sanges tapi maut. Tuh cek kiai inilah ahli surga. Lamun hoyong jalmi anu maotna bahagia di antarisna eta seungit nu kaduana tatkala maotna senyum. Lain beberapa katakan lain. Cuma kalau bapak atau campai eta senyum tak eta surga. Terus keluarkeun cai mata celak adil. Eta ngaranna pisur. Eta na kahaji tingalakaeun aya tandana aya. Naon paeh na anu kabubuhan. Meme paeh ka dapur lah jangan golok. Kemana Pak? Aing mata kawalah aing minum cai dogan. Amuk-amukan, diukuat kudu penting turun-turun. Mesti kumpulkeun anak anu di Surabaya, anu di Bandung, anu di luar negeri ge kumpul anakna. Jadi si maot teh sampai waktuna can keneh bae geus diukuat deui kesel eta anakna. Kumaha ieu balik palah dikitu mah ngamuk deui eta picilaka. Jeung deui aya deui tandana maotna anu bakal cilaka beungeut tapi siunun. Da
dasar bagai hirupna ulah maning jelema kotok we salubatan ku manehna. Ayo pas kitu aya. Nah, makanya ngajelan urang teh jelema eta aya 4 bagian. Termasuk anu ahli surga. Hiji wajhun maliun, mempunyai wajah yang berseri-seri. Nu punya wajah selalu tersenyum membahagiakan orang lain. Eta jalma di surga. Ayo pas kitu urang dia ya. Jadi main senyum, tapi nggak waktu senyumnya. Iya mas senyum, tempat di dapur usah senyum. Nempo kekenceng senyum, nempo asupan senyum, nempo pambeasan senyum. Dan salah kina iya hanyar. Dong gitu. Nuka dua ahli surga eta yadun sahiyun mempunyai tangan yang baraha. Tuh, ya baraha baik nama Masya Allah mana kosok malu bin sodakotin harta mah mual murangan lamun dipake soda nuka tiluna naon lisanun pasihun ngagaduhan letah anu pase tara ngomongkeun ulah batur salaki salangan ngomongkeun ih kana kelima perubahan ayeuna cocok jasa baheula mah eta tina fitnah teh kaluarna tina keur ngoyos bener tina keur ngeteng apa fitnah sering eta kadang kurang ayeuna mah digebot alhamdulillah mengamankan fitnah digebot ayeuna mah makana tilong ayeuna mah siang ada kitu omongan kitu keur di mana keur waktu di ngoyos tuh kan keur waktu ngeteh keur waktu kukumpulan. Nah beda ayeuna mah lebih hebat lagi sini ngomongkeunna dina nah kage juri gipis hadirin hadirat rahimahullah nu kaopatna tanda surga eta qalbun taqiyun gagaduhan hate anu takwa anu selalu sieun ka Allah Subhanahu urang ngedogan sok sieun ka Allah alhamdulillah lamun kitu eta lamun tandana sieun ka Allah tatkala nguping adzan dohor gemeter hatena osok ilah lagi langsung kacai ngala wudu terus sholat osok paling ge urang malah ngadenge dohor teh nguping adzan dohor jaho budak jam geus dohor ieu perasaan kamari tadi doang mas subuh geus dohor deui bae ngadenge subuh lagi jam 8 beunang berarti urang teu sieun ka Allah menjalma sieun ka Allah di antara itu tatkala diseru nama Allah gemeter hatena wujilat mana innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan tuh tatkala urang nguping adzan asar adzan maghrib Masya Allah gemeter hate urang eta tandana sieun ka Allah dimaya gemeter adenge kilat bledung astagfirullahaladzim Allahumma sholli gak kilat dari amal hadirin hadirat rahimakumullah ini acara pernikahan berarti harus membacakan ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Abi bade nyandakeun salah satu ayat dina surat An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngaji can pernah sok aing ngomong sekecupluk bae. Ya ayuhan nas, aya ieu aya panas. Rusuh. Anu parah teh kieu. Ya ayuhan nas, ayo urang baling panas. Heuh.
Hei gitu. Hei orang bodogan. Ini galauan normal kena celina. Tadi mata normalnya. Hei orang bodogan. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum takwa anjeun sadaya. Rabbakum kasaha ka pangeran anjeun sadaya. Jadi orang dia diparentah ku Allah piwaran takwa. Kasaha orang takwana ka Allah subhanahu ulah salah. Sebab aya ngomong pangeran mah batu ge aya nyebut pangeran. Indonesia itu ada beberapa agama, kurang lebih ada 5 atau 6 agama yang disahkan melalui undang-undang. Yang pertama agama Islam, aya di agama Hindu, aya agama Kristen, aya agama Konghucu, itu agama yang disahkan oleh undang-undang di negara Indonesia. Nah, urang mah agama Islam, anu nyembahna ka Allah Subhanahu, anu kasifatan wajib 20 sifat anu wajib, 20 sifat anu mustahil, anu nyata no jaidna satu anu disebut naon parukunan teh wujud idambato mukhalafatul lil hawa qiyamu binafsihi wahdaniyah. Alhamdulillah, Masya Allah Bu, ibu nges apal gitu, berarti ibu tos jalur ceng-cengan. Amin. Tenang Bu, urang mah ulah eureun-eureun ngaji ka pesantren ka majlis balik. Supaya urang ke meunang bahagia, urang menang ceng-cengan, salajeun urang ibadahna petok, tapi alhamdulillah wujud kidamba kau mah henteu katalan. Tuh, urang mah pangeran urang Allah. Ai Kristen pangeran lain deui mena mah. Tuh, aya anu di gereja teh. Mena mah kieu disalib kieu, betanya punya. Dibake kente anu teu make naon, make cangcut doang. Oh, make cara make kitu doang tak punten, biasa punya. Mun aya umatna hari jeleumana urang Kristen kadinya, "Heuy Tuhanku, jeung Tuhan aya naon?" Kami geus boga naon di dapur. Coba Kristen men tak kami milih geura riji naon we duit ge. Kumaha jeung pangeranna teh ngomong kieu, "Aing kumaha rek meres diana, aing make cangcut doang." Oh, makan dalaman doang mu dipekekeng kieu bener enggak? Masya Allah ibu saudara, masing-masing itu tidak bisa ada hak-hak asasi manusia. Di Indonesia tidak boleh sembarangan kita mengambil keputusan tersendiri, menghina agama lain. Apa sih adek? Urang mah insya Allah, urang oge mung diusik ku mereka. Urangnya ulah sok musik mereka. Selagi tidak memusik urang, tapi awas hati-hati. Tatkala kita diusik, agama Islam diusik, Nabi kita diusik, diperjelek, Al-Quran kita dijelekin, maka awas, jangankan bedog nyawa pun sekalipun nyawa taruhannya. Siap? Lamun aya urang keluar ngahina umat Islam, urang gedogan siap? Bener? Yakin? Awas kamu kuring ku ajak, lamun diajak naik mun teu ieu. Hoi, urang gedogan, ayo kemana ya? Demo, naik naon ya? Aya anu ngahina agama Islam, kumaha jeung urang gedogan? Eulah bahaji bae. Pajar kuring cenah rek nanti di kantor desa BLT. Lamun BLT bakal pengharupan. Buka jam 8 beres subuh geus aya di itu. Masya Allah itu sadayana. Tuh, robbakum ka pangeran anjeun sadaya. Saha pangeran urang? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pangeran urang anu nyiptakeun urang sadaya di mana asal muasalah min nafsi wahidah tina dat anu hiji, min nafsi wahidah tina awak-awakan anu hiji, min nafsi wahidah tina seorang manusia. Saha Nabi Allah Adam alaihi. Nah, berarti asal muasal manusia di Nabi Adam. Nabi Adam ye mimitina. Nabi Adam di mana diciptakeunna? Min turabin tina taneuh. Gitu maka ulah gagabah kana taneuh.
gagabah ke tanah ngamuk tanah tuh mah kau ciretak sakit itu gagabah karena tanah kumamun gagabah karena tanah makanya karena bata karena uang udah ngetak karena kenteng mamang di tanah kene di mana diciptakan Nabi Allah Adam di surga di surga dengan sendiri mana Nabi Allah Adam fasilitasnya ada Bapak Ibu sadayana ngarasa kesal Nabi Allah Adam di surga dan Nabi Allah Adam ya Allah ya Rabb aya naon dam abdi kesel sarangan baik memang diucapkeun saja aing geus nyaho jeung Allah begitu sare Nabi Allah Adam diciptakeun lah dina tulang iga sebelah kiri Nabi Allah Adam saha nyaeta Siti Hawa ari iga rupana beng jadi awewe mah diciptakeun tina tulang iga anu beng makana wajar awewe mah pikiranna sok barang bener rek dilempeng-lempengkeun ge ari bengkok mah bengkok jeung pasalakina mama wari mah panaya pengajian di Kiai Apet Ustadzah Mamai atuh wae ahna be ngaji kali tulus 2 minggu ieu mah katempo teu ngaji oh kami rek ngaji minggu isuk mah ngaji pokona mah rasa kewajiban ongkoh bengkok mah bengkok bae datang ka pengajian lain mah ngadengekeun lain mah ngupingkeun anu sampikeun ku Kiai Apet Ustadzah Mamai mah kulatat palotot nembokeun kongkorong batu ai gede amat ka kongkorong gede amat kongkorong lain marek ngaji kalah nempoan kongkorong bengkok mah bengkok balik ngaji lain assalamualaikum ieu ngadupak patung pas eta salakina dibulieun panto tepeng salakina teu poe salakina aya naon dieu sayuk di cicing bae mama batur mah lamun wih di pangaosan ulung salam kumaha ke kumaha kacaroge pernah kitu amat hayang urang kitu mama kana wae begitu lamun bawa ka hayang cicing bae hayang naon kitu mah ulah kitu hayang naon kitu sebenarnya hayang bejen mama moal salah ya udah mama mah kali tuh suami yang hayang naon kitu hayang tuh naon tuh kongkorong batu mah gede. Ipan mama ngaji pernah kongkorong batu mah gede. Di mana nempolna tuh gede itu kongkorong gede bukan mah gede. Nah, dasar kamu dengan salakina atuh Mas Agus ieu. Beungan dah. Nah, iya beungan. Urang Jawa kalau ieu teh bener. Kumaha ieu tenang bae geus salakina teh mamah lamun hayang kongkorong gede tanggoan bae ieu bapak ayah bapak ayeuna keur salesma isuk mah erong bapak gede geus digitukeun bae Pak makan awe mah bengkok jam 5 biasa mah balik ku salakina ngojek ieu jam 7 ieu can datang kene bae mulai bengkok hatena di pamajikan mal salah ieu mah salah kiai ngojek jablay pugo salaki mah nungsep ka kecucurah balik ban motorna ajur uyeuh kadorong motor diimpres ka dieu dialog ka ngojek jablay bengkok dasar bengkok diciptakan Siti Hawa begitu hudang Nabi Allah Adam tina sarena hudang Nabi Allah Adam juga kieu juga kaget Nabi Adam itu siapa kok beda loh aku suka dan aku love gitu loh gitu kan aku cinta begitu loh I love you I love you I love you mau love me no aduh lah kami gila kan sekolah dia kasih teh terus aja sekolah STB kan alhamdulillah Inggris ulang-ulang bahasa Inggris kok ciri gak ini mah alhamdulillah itu sekolah paling impresinya di cantihan Gusti ya Allah eta paling genep tahun sekolah can orang mandi isuk-isuk jadi can orang pakai seragam ieu acah ka dieu berangkat bae makanya paling bahasa sekolah tadi orang menang ranking itu bodoh ya saya gigi lu juga kilo bae Gusti ya Allah ya Rabb Bapak Ibu sadayana eta Nabi Allah Adam kaget ningali makhluk anu beda dong lalaki jeung awewe beda
Dina kulit lagi awewe mah beda. Awewe mah lemes, halus. Lalaki mah kasar, bener teh, Bu? Kasar tuh. Itu teh ulah kasar teh gitu. Dia kayak manusia waktu jeung komodo. Jeung bae awak teh. Kasar lalaki mah gerage. Kulit tarang kasar. Kulit pipi kasar. Kulit tatak komo deui. Tukang manggulia sarobe kulitnya. Kulit beudeuh kasar luhur hanapan bujal. Kosong itu. Kadang-kadang kasar, kadang-kadang leles. Tuh beda jeung kulit awewe lemes kabeh lagi. Beda. Maka Nabi Allah Adam melihat Nabi Siti Hawa, bagi beda. Bogoh ya Allah, jeung Allah dan bogoh kitu bogoh. Nah, ayeuna anjeun tu nikah. Abdi mah hem geura bae. Nikahlah Nabi Allah Adam jeung Siti wa bassa minhuma rijalan katsiran. Setelah nikah, pabalata anak incu Nabi Allah Adam. Tuh kitu ceritana. Maka nikahlah Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa. Nikahna disaksian ku para malaikat. Mas kawina naon lain emas, bukan mas. Lain duit, tapi membaca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah mau kadang-kadang awewe matre joget ka laki, Bang, mau kawin ya. Terus pas kawin begitu ditanya ku kabogona teh ya, lalakina. Neng, kalau kita menikah mas kawinnya apa sih? Ini aja motor miong. Ayo gede deh mas kawin, yang penting sah. Ayo lugu mas kawin, lu penting manfaat. Selain pakai batok, kayak batok mampu bakal manfaat sah baik. Pada 2.000, 3.000 baheula banyak aya urang medokan. Anu mas kawin 5.000 aya. Bayang aku Mahmud jeung 2.000. Wih, 2.000 sudah gitu teh. Masya Allah. Jeung baheula teh ngomong kieu, lamun mas kawin gede bakal pilung hareup bae. Bohong. Sarua bae saja mas kawin teh diga itu usaha bener. Jadi bari milik Allah, masa gitu kene bae hote. Bener teuing. Nabi Allah Adam tabogo kasih piawa makana eta jadikeun itibar bae abdi bae naros eta anu bogoh ti heula lalaki apa awewe? Lalaki baheula mah tapi ayeuna mah awewe. Di baheula mah ngajang teh lalaki jeung kegegaran ka imah bikang, ka imah awewe. Tapi kuari masa balikna awewe nganjang kana ampun ya Allah. Mahal bari lalaki cenah kamu dek tidak dijual mah. Jumpe kamina. Salanjeun ayeuna mah jual tah hayang meuli ngebad lalaki lain yo. Nah hadirin rahimakumullah, ikan geus jatuh kana harga diri. Makana tanda-tanda kiamat geus aya Bu. Awewe geus nyarupaan ka lalaki, bukna para rendek. Aya nu situ aya. Dibeureumman percis lasun. Baheula mah eta nu lamun can nongkrong dina bongkol teh buuk panjang ditingali kok jadi siti. Ayeuna mah buuk pada buuk panjang nongkrong bae. Pajar kuring mah Nur barang ngilup. Aya naon? Orang si Nurdin. Ya Allah ya, mana wanita mana laki-laki. Tah tandana deuketna kiamat awewe geus nyarupaan digalang. Bu, ari awewe mah awewe bae kudu inget kana kodrat seorang wanita. Ieu mah awewe jeung ngalah-ngalah ti bangkal sapoe. Amroh beka luhur. Kudu manteskeun awewe mah teh. Ieu mah kadang-kadang awewe ngampakan kayu satangkal. Gaplok we. Mengerti ieu teh ya. Aya lalakina ka mana kitu? Kadang-kadang awewe makul babah 5 kalung. Ihum betil bakal dia. Nah, harus ingat kodrat seorang wanita. Awas tak, ya pengantin khusus na ieu mah ya. Jadi anu bogoh ti heula eta biasana lala menurut asal lalaki. Nikahlah Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa. Tuh, nikah Nabi Allah Adam wa basa minhum al-jannah. Lila jeung lila dina surga jeung Allah. Nabi Adam Hawa cicing dina surga wala taqrabaha di hadhihi sajarah. Ulah ada tangkal kulbi tangkal anu
kekal dan abadi di dalam surga. Yang ada ketan, yang ada harmanya. Diusir ku Allah. Adam Hawa turun di surga. Gara-gara berbuat dosa satu, ngadeketan tangkal pun model urang loba dosa hayang masuk ka surga. Nabi Adam berdosa satu, hiji unggul diusir di surga. Kadunya urang ieu bobolobot jeung dosa hayang masuk ngaca ge ngaca. Gusti lamun lain kersane Allah, rahmat Allah anu nempel ka urang. Mana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di surga. Nanti di yaumil kiamat, betul? Betul. Masya Allah. Makanya ingat karena pada seorang wanita kudu izin awalnya ya pengantin, jadilah wanita yang soleh. Bagaimana sih wanita yang soleha? Hadis Rasul, al-mar'atu solihatu idza nadarta sarata. Tuh. Awewe nu soleha mah tatkala dipandang oleh suami membahagiakan eta awewe anu soleh. Tilok jalma. Anu sok jalma teu aya. Anu sok masang pasung dina irung aya. Anu sok masang pasung dina sumut aya. Dina neraka. Awas. Ulah soknya betul. Eta dina neraka. Istri yang soleh itu tatkala dipandang suami rek aya rek teu aya rek boga teu boga rek nyanda atawa teu nyanda urang senyum saja itu istri anu soleh. Ieu mah da abang ku sayang karena abang punya uang. Abang datang tidak punya uang bagi akan tarang Allah. Tuh kata. Iya tahu lah teh bayangna rada turunin emosi urang. Kudu karunya kasalah. Kudu karunya kasalah. Gara-gara saking salaki lamun tos ngama karasa ku ibu. Nya dosa kasalaki loba kasa. Masyaallah. Ya Allah ibu ada seorang ada kisah ibu sadayana punten ieu mah. Ya pengantin anyar. Ulah hees maneh. Usul baik ya. Ada seorang wanita begitu meninggal dunia ibu etap diberi penyakit ku Allah jek tetanggana teteh pan teteh mah ieu arateul we kurang itu duka nanya ka malaikat eta kurang si arateul we eta kudu gitu awakna. Ieu teh ieu nu eta teh anu kudu anu arateul bae boga dosa naon jadi dosana kieu dina hiji waktu suamina keur emam teu dipasihan kokobo arateul kudu ustaz Allah jadi lamun antara mere kokobo bakal bakal barut bakal bapak-bapak punten lamun urang teh emam teu aya kokobok teh ngati kurang nanya ke mana kokobokna ieu we sanahna buduk nah kayak ayah makanya dia kumaha cenah jeung ibu-ibu teh abdi mah Pak Ade kumaha diracet cenah kumaha cenah aya mung sia-sia nama kudu kumaha lamun sakaligus tut bae jadi saember saminggun gitu tah geus deui asa ikhlas teh salakina ka ieu nya saember di saminggun disebut orang doang ini kokobok balik ke kakak mam kokobok mata jeung salakina haweungan aing beuyeum Gusti Allah coba bahagiakan suami kudu karunya kasalah punten ngalamun salaki pikiran pamajikan jeung anak bener berangkat isuk balik sore mikiran pamajikan jeung anak terasa kalau sudah tiada jajal ku ibu benar begitupun suami suami yang baru biji kalau andai kata anjeun kamu ingin rumah tangga bahagia ayo muliakan kaum ibu-ibu istrimu terutama bapak-bapak oke kudu karunya kapan aku cocok abdi rek nanya eta pagawean di imah di rumah tangga capean mana coba capean bapak-bapak apa ibu-ibu capean saha ibu survei membuktikan dasarna ge teh ieu capek kena ibu bener pangpeutingan ibu udang pangpeutingan
nyusuan anak beres nyusuan eta nganggu bae nya ieu mah orok gede orok menes kira da lila deui ingan ibu ulah sampe nolak eta ganjaranna gede jasa ibu teh abdi ibu ngupingnya di ustadah mama ti ge apa sok nguping lo lampuran hoyong umroh ka Mekah biayana gede jeung deui larangan bari masuk kene dilarang gede ongkosna ge naon hayang nyium hajar eta hajar aswad eta hajar eta batu aswad eta hideung ayana di Mekah di Ka'bah dinya nyium hajar aswad bu gede ganjaranna eta hajar aswad anu pernah kurang dicium bakal jadi saksi di yaumil kiamat ngadoro urang ka surga. Itu makanya batu berbondong-bondong hayang umroh, hayang umrah haji ayeuna ibu tengah ti jauh-jauh tengah ti ka Mekah tah eta ganjaranna sarua ujung nyium hajar aswad naon nyium pipi top mantap cenah kahaji hampura cenah panata pipi salakinya hapeu geus teh berarti hajar aswad keur berhapeu kahaji hampura yang cenah ieu pipi salaki pan keur bau udun bau rokok berarti hajar aswad keur bau itu ibu menjadi salaki keur sare urang deketan masyaallah oh yayangku kapan kau meninggal tongnya punya cium kurang pikir karena kurang cium bawa kulitna waduh gak beli jero sumur oh atau botak salakina kurang rasa teuingnya punya kumah ge salaki ur emang bikin pahala ganjaran gede mah sok ulah bae anu ulah bae anu aya masyaallah ibu sadayana makana bapak-bapak kudu karunya ka pama geura ge coba seueur pada bulan awe mah di antara kabeh beta mah nu nyapuan ibu-ibu nu ngelapan kaca ibu-ibu bener nu masak ibu-ibu nu naheur cai ibu-ibu anu nganyangu ibu-ibu nu bahan ibu-ibu segala ibu sampai ngahadekeun genteng bocor ge atuh laki bapak kemana gitu makanya ibu saya nalugi ibu-ibu mah lamun diasup kasur istri jadilah istri anu soleh nah suami kudu karunya ka pamajikannya penganten awas kudu harus kasihan sama istri capek dari awewe bener teuing masyaallah nyapi dorakeun loba jasa pan awewe mah kadang-kadang salaki dengan tersale di tengah imam di lengkah bae oh balik di pagawean ka uji pencapek teh nya pamajikan di lengkah bae teu hampura kakak atuh kira-kira teh kadang-kadang pada hari salaki duit bae itu pernah munafik lamun can pernah sebab naon pamajikan kuning pernah etahan mumpengi asa laki hidup kene kira kita hampura ka salaki lu dianggap ente kita durhaka eta terus deui kakak biasana ieu astagfirullahaladzim kadang-kadang baik di gawe jam 7 peuting memesare beureunnya ngobrol di hadapan di tengah imah ngobrol ai teu lila nit we pemikirana gitu jeung salakina mantut mohon detik-detik ieu teu bau justru detik nu bau eta ngomong kieu geus teuing kata jauh jelema ieu Allahu Akbar mun eta salakina lain dianggap jelema meuh bongkong tah doraka urang di dinya tah masyaallah ibu sadayana ibu gaduhan suami anu naon ngaranna anu galak aya loh sareng galak-galakna salaki ari keur boga kahayang mah sok nurut ka urang geula ge sok nurut ge tempat jam 11 penting ieu pangajian jeung kiai apek nya eta caritana ngajelaskeun bab 17 tahun ka gigit murid eta hayang geura balik ka imah samping geus kana tak-tak oh baju dibuka pada tak-tak
kaos jero dibuka anak tak kok kolor bege dibuka anak tak jangan udah datang ke imah bae ubah kabel balik ke imah datang ke imah mah dengan dekat patut jadi kunci yo setawa barang mana ketika naik yo dibuka pantok kamar nanti iya kenyusuan ya kene horengan mah dodong bae makanya awewe kudunya karena isalah lalaki anu kedua kaya ieu caritana salaki nu galak tapi sagalak-galakna ge ari kedua kaya mah sok nurut bae bagus bae aduh makanya kudunya kali salah kina kumaha ininya hari rek terus serang main isi gengsi dong kumaha tetah bener mandiri babatu kanan dan saja kemajikan kakak ari ku batuk bae mah atuh ka warung bari ku pake beli konidin kami mah batuk ge lain sabatuk-batuk na boga kahay nah buku-burut be araratul di wasuk biak dapur biak patengahan biak halem imah di pemajikan kakak ari atuh aratul bae mah tuh kaburit jangan daun katepeng lain gay lain aratul ku penyakit boga kahay Delila tare anak naten susuan nah astagfirullah dipakai kita pakai naon tata naon gitu serah kain gua kahayang gitu nyegalak kalau salakina kakak hayang kakak di sabrang kakak ke masjid ngaji teh ya berangkat ngaji eta si Aceng curi kakalak lambe bori ge teu ceuring deui bae tuh ceuring deui bae bori ge tuh daekeun kakak nyingsieunan daek daekeun sebab keur boga kahaya nyingsieunan ka muri imah pan imah na bini kene ieu pas mangakos kiai apa pan bini kene mama ye di kaburi ngogorogokanan nyakaran bini gorogog jeung pamajikanna teh ceng ganeng diburi aya pocong aya bobongkong kumisna gede hutangna ge gede nya walak biasa kadenge ku salakina marah moal seperti boga kahayang tah tangguan dua kahayangna bae bageureun teu dua kahayang mah diksingsieunan caraneh kene bae naik ka luhur parah nia jam 2 peuting ngantar aja teu boga pan guru tetangga di panggul bae boga RT di panggul bae teu nyaho burungan beureuh ka tetangga taraje teh geus burung barang masih tengah-tengah gua be potong druk pemainna ieu bae sila di handap di dina luhureun keramik baru naik deui ku saking capek-capekna minum eta salakina teh minum bismillahirrahmanirrahim terus ibu sadayana kumaha korowot be eta ngorowotan piring teh ka langitan jeung pamajikan teh cek kan ulah ceurik teh aya beurit gede di luhur disebut beurit malah moal sebab naon boga kahayang ari geus laksana kahayang ari geus beres umat deui bae ngomong kieu urusanan anak ceurik mung aing mah hayang tah kawin deui jeung jam 3 kieu mung aing bisi pokona bisi batur bobongkong geus pokona mah aing es di hareup ulah kaganggu awas umat deui bae geus hasil maksud bae geus maka sareng galak ibu tatkala bawa kahayang mah kayak diturutkeun bakal bager insyaallah jadilah istri yang soleha punya imah pasea be berang penting salaki pamajikan aya urang di rusok pasea be aya lamun urang sok pasea bae eta ngajauhkeun kana rezeki nu aya ge arareueuh pusing be nu aya mendingan lamun ora kene mah ini hati-hati pasea geus genep tahun geus genep kali genep mulut teu ngomong-ngomong kumaha moal aya urang di hati-hati ini paewana ya suami istri aya wayahna ulah sok pase ulah sok pase urang mah ngaji insyaallah ieu lemur gedogan jadikeunlah gedogan yang islami betul kesenian boleh yang penting asal ulah melanggar hukum agama ngaji terus udah paletik kita ngaji engke kamu geus gedena olahraga eta budak ayo sadayana geura ieu gedogan teh urang jadikeun gedogan yang islami tuh makanya anu maoteun
ngoten teh lu diajikeun pakai speaker. Tengah putih, padahal ngaji mah, masya Allah, asana ngahun karena cirinya, mainan mah orang macam mana tuh hes bae. Ye, ibu sadayana, ayo pesantrennya anak kuring didinya, ayo kurang dukung supaya ia jadi Islami. Saha ngadukung pesantren mulai tatangga mah bener. Ye, ulah hewa tapi ayo bisa kawalat. Iya bedak kiai dak ini dulu loba itu bedak. Lu cuma ulah itu. Pokoknya mah kiai kurang eta mangos. Betul? Eta kiai ini ibaratkeun lampu. Lampu naon tugasna menerangi. Coba lamun daya lampu kumaha urang ieu? Poe kumaha coba? Susah sasa meninggal lamun urang nabrakna, kakarak nabrak bangku mah. Ieu mah nabrak maung kumaha keun? Ieu sadayana. Makana beda jalma anu bodoh jeung jalma anu pinter. Jalma bodoh nyaeta naon lamun leumpang teu make nganaon. Jalma bodoh mah lamun leumpang di jalan teh poek teu mau bakre. Barang tengah jalan ngaliak lincak tai kebok. Ih naon ieu bieu. Naon ieu dicopot ku mainan ieu. Sini. Naleungeun barang diambulan. Apel kana ieu. Ya tai kebok ieu. Tuh, eta contoh jalma bod. Dasar manggeus ngaliak, leungeun bobolokot, irung bobo. Ai jalma pinter mah pan mau center ieu ibu. Barang-barang tiba cek ditincak ieu barang teu astagfirullahaladzim. Ya ieu mah kai RT dah. Dikoset-kosetkeun ku manehna. Itulah bedana jalma pinter jeung jalma bodoh. Makana urang ulah hidup jadi jalma bodoh mah capek. Panganten bodoh capek. Lalakina bodoh, pamajikana bodoh. Teu nyaho malam pertama. Jeung ditohana jeung poe kolotna ngintip dah di anak aing ku repe-repe bae jam 3 deui. Non pergerakan gitu. Bodoh ieu. Isuk-isuk ditanya, "Neng, aing teu penting naon bae atuh biasa sare bae." Atuh kumaha ge pamajikan malam pertama kumaha? Naon dipa teu ngarti. Bodoh. Jeung semitohana teh, atuh ceng, atuh ngadu-ngadu hulu. Penting nu kaduana bener eta mah. Aneh semitohana ge. Juplah. Dijuru ka juru ieu gitu. Jika ngadu mek itu. Juplah. Isu-isu oboheungan kabeh. Kunaon kitu ceng? Ih, pancen bapak kita ngadu hulu. Atuh ceng, atuh ngadu-ngadu tuhur. Manfaatilah turun jeblak kan ngadukeun tuhur. Tapi isu-isu bisa laleupangan bae, geus sakitu ceritana. Atuh jalma bon. Anak-anak bapak ibu sana urang boga anak. Ayo, anak urang giring di pesantren minimal bisa baca Al-Qur'an. Al-Qur'an hese kah? Iya. Hese. Tapi kalau geus bisa, insyaallah tidak akan lupa, lancar bae. Alhamdulillah. Minimal bisa membaca Al-Qur'an. Kalau mau sekolah dia bisa baca pun enggak jajal ge. Kalau udah. Bapak anu salaki urang nu sekolah dia bisa baca hese. Uling anya kere di onak ditambah kolot hese pakai atuh macet-macet. Ihdinas siratal mustaqim. Jeung uling teh jeung marena ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim Pak. Mustaqim ceplok teuing Pak. Mustaklok. Ya Allah, hese. Panakus senep abetnya teh sate. Senep ku abi. Citu teh ku abi. Jeger. Kumaha tah ngomongna kieu? Eta jalma bapak-bapak ngomong kieu, pan euy mah nyaon. Anu pas kitu bisa nya. Masyaallah ini deui pakai atuh macam-macam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas diratal mustaqim. Siratal mustaqim. Diratal mustaqim. Siratal diratal. Siratal diratal. Siratal Pak diratal. Ipiskeun jeung Pak siritil. Kadinya mah hafal naudzubillahin. Hai Bapak Ibu sadayana ieu tos saja geus sakieu we nya moal panjang lebar seumurna gaya ngajina eta mah nuhun hapunten sim
kuring bongan ngundang kuring hari Gos cenah aya bega cenah nadar cenah dah eta menang sarangan be nya insyaallah urang bakal papendak deui insya hampura sekuring bade ngahampura moal marah moal ngambek moal ngakloban moal ngambek moal ambekan moal ngomong kabeh ieu mah poeana jika urang gedogan abdi nitip aya anak simkuring Kyai Apet Ustadzah Mamai punya mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dorongan ti masyarakat gedogan sing aya dina kamajengan ya jalan ieu supaya aya nu merhatikeun sampai ngabuktikeun aing merhatikeun mah seueur ieu kana jalan gedogan si manggung ka ditu kawana mah seueur merhatikeun tapi ngabuktikeun mah Masya Allah misalnya sing balaga urang dia nya insyaallah gedogan yang islami kalau sudah gedogan islami aya masjid aya musola rajin urang berjamaahna teh urang aya ngarepan bulan puasa isuk pagi teh urang Rajab ayo puasa kabehan ya rebo isuk tanggal insyaallah rebo ending tanggal 1 Rajab puasa 27 poe ya niat abdi puasa isuk di bulan Rajab sunnah karena Allah taala sabodo kiai kami mah moal iya bodo deui kita mah sabodo deui kita mah aya menangana ayo urang puasa supaya seutik-seutik ieu negara lemur gedogan ieu lemur anu islami anu terdengar dari sini pembacaan ayat suci Al-Qur'an di mana eta budak anu maca Qur'an anu kadenge maca rawi di mana eta budak anu maca rawi ngeunaheun amal di mana eta budak anu ngadenge qasidah seni-seni agama Islam di mana eta di gedong luar biasa insyaallah sing hadir jeung pada tatangganya sing lakon urang pasiaan ge lamun pasiaan naon nu aya rugi jeung rugi bae bener da urang ada Allah mudah-mudahan ilmu gedogan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ayana pesantren ayana ustad-ustad ayana guru-guru urang sadayana pikeun menuju nyata ngajelaskeun hukum-hukum agama menuju ihdinas siratal mustaqim nyata jalan anu lurus mudah-mudahan saya dipasihan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan rezeki anu seueur barokah mudah-mudahan sing dihasilkeun saya permaksudan urang amin ya Allah ya Rabbal buah tomat buah peuteuy tamat buah tomat buah campedak tamat buah tomat buah kopi ngopi buah tomat buah peuteuy buah salak buah jeruk itulah nama buah-buahan dengan diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain nasrun minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh